Di mana Udin? Saha? Nya, Udin geus di mana? Teu ti mana-mana, ieu aya hareupeun Idin. Nya, tadi Udin geus di mana? Saacana. Capek nanya nu gelo mah. Di mana nu gelo? Kade ulah diajak ngobrol, mau nyambung. Aduh. Diuk heula geura atuh, nangtung weh kos tihang listrik. Lain tihang listrik abi mah tapi tihang bendera. Rek naon atuh Idin, Aka geus diuk ye, sok rek naon. Ari Aka tos di mana nembe teh mangga diwaler. Eta geus ngamandihan tiang listrik. Aduh, lila-lila aing bata puasa na geus teu konek. Udin, nginum jung meh teu pinapsueun. Sabar atuh Idin, can ge magrib geus nita nginum, masih lila keneh adan magrib mah. Lamun lain lanceuk geus kudu dipencit. Idin, rek ngabuburit moal. Terserah Hayu urang ngabuburit ajakan si Kudil. Oke. Dil, tuh aya tamu. Di mana, Pak? Ya, di luar atuh, Dil. Saha eta di luar? Asup we, lamun anu nagih ulah asup balik deui we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idin. Pak, aya Kudil. Eta Kudil hareupeun. Sugan teh eueuh Kudil meuni poek. Maksudna naon Idin? Rek naon Idin ka dieu? Rek nagih hutang. Sugan teh rek ngajak ngabuburit. Tong alasan atuh Sugan teh moal nagih ayeuna hanas dibelikeun kolak. Aduh, teu beres. Nyanggeus hayu urang ngabuburit. Oke Udin botak.